lamun urang nyaritakeun paeh horeng paeh ge okos panen. Di Karawang aya panen, di Bekasi aya panen, horeng paeh ge aya panen. Kuari teh keur panen paeh. Usim di mana-mana kuari teh loba jasa nu paeh. Rumah sakit ieu geus pokona nu can paeh ge dipaehkeun bae. Ieu usim paeh kuari. Masya Allah. Wallahu alam aya sabaraha aslina di Indonesia nu paeh tapi catetanana geus sakean. Ieu kan ngaranna panen paeh. Kuari teh keur musim jasa ieu paeh. Ya Allah ya Rabbi tapi SPBU geus tara diangkat kuari. Geus aing mah SPBU bae lah. Embung teman pagawean Kipu Doli teman. Mah SPBU. Tara geusan kuari. Nah, jadi sakitu geus yakin maot geus di hareupeun urang teh tetep bae teu leeh hate teh henteu daun kitu garana leuleus padahal maka fabil mauti wa izo cukup nasehat eta paeh geus lamun urang ngadengen nu paeh gegeraan hareupan ku urang kieu beta pandang ku jahoreng sia jenderal jeung modal horeng komo aing RT aing mah koit meureun kudu ditapakuran urang sabenerna teu saha henteu anu maha agung Kangjeng pupus Pak Harto dusugih paeh Gus Dur maot Haji Pendi koit tuh kudu diakurkeun bahasa ge ai ka Kangjeng mah pupus ka Pak Harto mah cukup paeh ai ka ieu mah koit kudu diakur-akur atuh aja tukang beca pupus aya nu maot nana tuh palih ditu bumi Mang Haji Salim tukang beca pupus jadi pantes itu teh pantes kan tukang beca pupus tukang beca mah modar cukup atau paeh cukup paeh tapi lamun Ustad Fudoli cenah teh maot Haji Pendi koit jadi sabahasa nu jelas badek bahasa naon ge paeh-paeh kene nah kuari kan usim paeh teh tapi urang sieun ka paeh teh embung paeh mantep siap untuk di lockdown embung paeh menghindar dari mati urang cicing bae di imah teu masalah sieun ka paeh embung paeh boro paeh gering ge embung sebab aya penyakit corona eta adalah makhluk Allah anu abstrak teu kadeuleu saha anu pernah deuleu penyakit corona eueuh maha kawasa Allah nyieun penyakit teu kadeuleu tapi dipekekasieun ku sadunya pohara jasa di Bekasi mah pohara kasieunanana di Karawang komo di Tangerang mah sieun ka paeh teh coronana teu kadeuleu cicing bae di imah ai kanu nyieun coronana teu sieun padahal mah corona mah makhluk Allah anu nyieunna ai ka makhlukna sieun ai ka Allahna teu sieun kudu introspeksi diri urang aya naon sih di diri urang kunaon aing teu sieun kanu nyieunna sieunna teh ka makhlukna na mulai kurang rada ditoelan hate urang hate goblok sia awak tolol sia awak boloon sia ku urang lamun urang itu bisa kikituanan nyewa jelema coba aing pang bloon-bloonankeun ayo coba sewa kowe bloonkeun aing ai si ieu mah teu kudu disewa emang bloon aslina tapar jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hebat lamun jelema geus ngebloon-bloonkeun diri hebat lamun jelema geus tolol-tololkeun diri goblok sia awak kunaon sia teh ai ka panyakit sieun ai ka nyieun panyakit teu sieun tolol sia awak kunaon ai ka polisi sieun ai ka malaikat Israil teu sieun goblok sia awak polisi ge bakal paeh komo sia goblok sia sakali dia
goblok kabehan asana. Nasihatan awak urang. Masya Allah kari. Teu babari hayang sieun ka Allah teh horenganna. Teu babari teu mudah hayang sieun ka Allah. Ulah sagede urang nu teu ngaji, sagede Ki Fudoli nu tadi ceramah ge can pupus sieun ka Allah. Janya nama atuh nyebar undangan Pak. Supaya diondang penceramah ternama. Teu makan lain sieun ka paeh, teu makan yang amplop. Ai sieu mah leuwih parah ieu mah. Cara mah teu naon teh yang amplop pan goblok tah mah. Atuh itu ona rada deres aya gaweana. Ieu mah gawe.